Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim. Amma ba'du. Tah ieu kalarasan kadang kapan tamu ieu. Bapak Nana. Tah, ieu aya Bapak Nana ieu. Di mana kawin teh Nana? Di Jagara. Alhamdulillah, tas sumping ka dia nohon. Tah, minangka bubuka, urang dangukeun Neng Gebi Kelai Rena Dewi, yo nuju amangan. Di piwaran ngosok ngawas. Teu acan teka, pinter ngawas teu di kudung, da nuju amang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saha anu kafir sareng saha anu kupur, saha anu calik di pipir sareng saha anu calik di dapur para wargi atos uninga. Saha tukang pahpir, saha tukang pupur, saha ari malampir, saha ari madona, saha ari maradona, saha anu osok marab domba sareng saha anu osok marab manuk tikukur. Para wargi atas uninga anu jelas urang kudu hirup dina tungtunan Allah sareng Rasul supados salamet di dunya salamet di akhirat. Hirup dina jalan bener anu teratur anu diatur boh ku Allah ku Rasul sareng ku urang dina jalan bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tah, Neng Gebi Kelai Rena Dewi teu acan teh kage tos pinter ngaos satur naon yo. Jalma anu tara salat eta karo sebutna jalma naon? Ari disebut jalma kafir ma'alim. Makana upami barang damel kafirang adan waktuna salat heula istirahat ulah ngalalaworakeun salat kitu tah. Salah imaduddin paman aqomaha faqad aqomadin wa man tarokaha faqad hadamadin. Sing sakur jalma nu ngadegkeun salat ngadegkeun agamana, sing sakur jalma ninggalkeun salat eta ngancurkeun agamana. Hatur nuhun ka Neng Gebi Kelai Rena Dewi sareng ka bapanana. Di mana bapanana teh kawit? Di Jagara. Di Jagara. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam akhir zaman Timang Cep Hendriana Ustadz Sontoloyo Ontolohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang antos Imam Mahdi Sumping.